Alhamdulillah. Lagu naon nama teteh? Lagu Nongtot Jodoh. Nongtot jodoh. Solo Goto milih jodoh lepat Jodoh tadi nongtot ulah nembongan lain eta. Solo Goto milih jodoh. Tuh, ketua itu tuh, mik. Lain. Ngobrol-ngobrol tadi urang ngabahas calung seputar calung. Terus? Calung, masalah calung di Desa Lemah Putih.
Kampung Cilengkrang. Kampung Desa Cilengkrang. Lemah Ya di Desa Lemah Putih, nya Desa Lemah Putih. Putih. Mohon. Desa Lemah Putih calung geus jelasnya Mohon. generasina Mohon. aya Mohon. ayeuna ieu bangsa pupuh-pupuhuna Mohon. tangke generasina ayeuna urang dina UMKM. Mangga, bare. UMKM ieu aya UMKM ieu aya makanan ieu. Nah, kuliner. Kuliner kaula naon? Kalua jeruk. Lain kaula. Teh kalua jeruk Mang Amor. Oh. Janten didamel teh itu tina kulit jeruk. Ieu teh. Mohon. Itu tina kulit jeruk. Ieu barokah. Tah barokah. Nami perusahaanna barokah. Ieu bahan bakuna teh tina jeruk. Bahan bakuna teh tina jeruk. ieu Kulit teh. nak paujang. Kulit jeruk. Ai bahan bakuna seueur ieu teh. Seueur. Seueur, upami nuju musim mah seueur. Oh, musiman. Oh, musiman oge. Musiman oge. Oke. Ieu teh bukakeun. Nah, sok. Alah. Coba dibuka di raosan. Mangga. Pada di raosan. Ya bener lain. Osok aya geuna lamun tahu ai digegel teh teras. Naon ngaranna teh geungan? Lain tahu anu teu asa siga tahu tapi lain tahu. Naon? Naon eta? Pokona kitu Siga tahu lain tahu geuningan naon. Tapi ieu mah aslinya cepengan. Asli ya mangga pada di raosan. Ieu saha nu ganuhna ieu teh? Ya teh Ibuna. 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 Sarang Bapak Muhaimin. Ti tahun sabaraha ieu ngadamel ieu? Tos lami tos 20 tahun mah pengintan ya teh. 20 tahun? Mau 30 tahunan lah. Lila teuing 30 tahun. Marukankeun teh. Panglamina ieu produk ieu teh. Panglamina ieu mah tos Ieu teh tiasa tos diimpor ka kamana-mana mana wae. Ieu lamun di raosan moal naon? Mangga, Moal pelanggaran? moal mangga raosan. Ibu, pakuwu hareres pisan ya di desa Lemah Putih. Lemah Putih. Ieu Kampung Cilengkrang. Nah, di Kampung Cilengkrang ieu teh kalua nya. Mohon gitu. Kalua jeruk. Kalua jeruk nya. Ieu teh prosesna teh Pak Ujang lami ieu teh hoyong dugi ka kieu teh. Ai pemasaranana ka mana ieu? Ih, Teh tos tebih. tos tebih, Tos ka tebih Wadok, ka Sumedang, oge, ka tos Majalengka, Bandung, ka tos Bandung, tebih, ieu teh. ka Tasik. Ka Jakarta kan tos ieu teh. Ka Sering Jakarta ieu teh. gitu. Ka Jakarta oge. Tuh. Jalan-jalan. Lain moal era moal pelanggaran ieu. Baik mangga, ada kedah aya raosan mah gitu. Ini amis dia. Ieu teh kulit jeruk. Kulit Kulit jeruk gitu. Geula atuh da. Ya. Punten Pak Kadis, Pak Kasih, Pak Oyo, punten da mun kedah di raosan ieu produk Majalengka di desa Lemah Putih. Lemah Putih. Lemah Putih teh. Sajabi kuliner ieu sajabi ti kaula. Kalua. Seueur oge UMKM di Blok Cilengkrang seueur. Ngunah raja. Kantesan wae. Wah, teh. Ngeunah pisan. Teteh sajabi tituangeun ieu kuliner di desa teteh naon wae tah? Seueur. Urang simpen heula. Sok simpen heula Simpen eta heula. urang sebatan. Uang sebatan seueur di Heula. Blok Cilengkrang teh UMKM teh. Nu Ka dieu, produkna ieu mah teteh mah seueur. pelakuna nya. Mohon. Ieu mah pelaku produk non ranginang. Anjeunna. Sur, Pareret oge. lamun ieu mah Sorabi. Sorabi. lain ieu mah kan lebe. Lebih ngomong Sorabi. Ya, pelaku produkna palebe mah seueurnya. Seueur. Aduh, lobarana. Kadia teteh. Lain tentang UMKM tuangan. Teteh produk di desa teteh naon wae tah? Abdi pribadi oge nya ngadamelan teh Raginang. Teras Parered oge. Ai Teras Pareret Topak. mah jauh-jauh Pareret Cirebon. Kita mah atuh Parered pinten. Ieu mah Parered. Nami makanan. Aya anu nyebat Parered, aya anu nyebat dapros ieu teh nya. Oh. Aya anu nyebat oge sorodot jempol ieu Ai. teh. Seueur rupana, seueur namina. Aya tuangeun sorodot jempol. Sorodot jempol jajah hean. Kumaha? Ai sorodot jempol teh tuangan tina naon? Eta teh tina tipung sareng tina aci. Tadi teh nyandak bukan ka palimanakeun nya padahal mah di raosan atuh. Oh atos muhun atos dituang ku tukang kenang di diangkat. Alhamdulillah tukang kenang Jeung tukang kecrek tak ku oleh ku soleh tah.
resep dibekali kurang lemur atunya. Teh seueur produksi teh di Seueur. Cilengkrang teh seueur. Ranginang Mohon. naon deui Dapros. Pareret nya dapros teh. Opak oge. Pak. opak Mohon. Gegetuk abi mah tina sampel gegetuk. Aya. gegetuk lindri Leres gegetuk Lindri, lindri. mohon. gegetuk lindri sajabi ai putri naong teh gegetuk lindri Sanes. Putri Putri Naong, Noong, Putri Putri Naong. Noong. Noong Putri Karaja. teteh ieu produk teteh pemasaran ka mana wae teh Ah tetep bi aya abi mah mung sadesa lemah putih wae seputaran eta. oh gitu Margi bahan-bahan gampil basi, da kue basah teh ya. tapi babahan teh sesah teh sesah Henteu, saupami opak raginang mah nya alhamdulillah da eta mah awet gitunya. teteh ieu produk eta legalitasna kumaha atos komplit legalitas Atos alhamdulillah. Heun? Atos. Legalitasnya tuangan teh naon wae Maksudna nya legalitas asal NIB atos, tos aya. halal Atos. naon deui sajabi ti halal nya seueur pokon mah nya bebas sareng sertifikat halal atos. mohon ai teteh mah tuangan kan abdi mah produkna teh boneka Mohon. ai boneka mah da teu aya naon atunya Biasana ai tuangan. boneka mah haki memang halal aya kain oge halal aya tapi ieu mah seueur pisannya oh ngaeta Alhamdulillah, mah alhamdulillah. teteh aduh sing majeng terasnya Amin. produk-produk Amin. desa lemah putih Amin, amin, amin. aduh Pilih Pak aya Kubu. anu bade pesen opakna raginang gegetuk mangga. tah iya rek pesen ya bade pesen Pak Oyo Mohon. Pak Oyo ti Parbud Majalengka Mohon. Kang Ujang cenah abdi rek pesen eta ka saha ka Kang Ujang naon Pak entong ka abdi tuh ka ditu tak kapal lebe cek teh rek pesen eta mah naon nya nu tadi teh Kalua. kalua Nuhun, nuhun. janten Mangga. kal pami pesen teh ka Kacilengkrang. Kacilengkrang wae nepangan Makna sama Bapak Min. mana Ari Ranginang Kak Abdi wah kata kokong teh kokong Kak Raginang. Pak, Ujang, atuh abdi teh dohoyong kintun-kintun eta tiasa dina waktu si ayeuna. tiasa gitu Abdi teh tiasa ayeuna gitu. Ke heula ke Kumaha? urang lagu heula engke Lagu kintun-kintun heula. itunya Mohon. sok ngacapruk engke kintun-kintun ka saha Ha. lagu anu salajengna lagu naon anu bade ditampilkeun Sarboah. oh sarboa para Baca. yo sarboa